Hai guys, pokoknya mah buat pemuda-pemudi penuh rumah sabudak gaul, jangan lupa subscribe, share, and comment. Obras TV pasti keren, seru didinya pasti ya. Obras TV ada pisan euy. Oke, yuk. Lain ambu, abi teh resep pisan kasih Ica teh. Anak si Dulo. Heeh, Bu. Bener bogo. Tembak we atuh. Sieun ditolak. Gampang atuh ditolak mah. Gebugan bapana. Si Sana bawa ku maneh. Keun indungna mah. Wah, Neng, kunaon ulang-ulang wae mikiran ka bogonya. Nya abdi teh yang boga ka Bogo. Heug, kuaa didoakeun Neng sing boga ka Bogo. Tapi engke lamun boga ka Bogo anu kumisan, omat Neng kudu dipertahankan. Nah, begitu dipertahankan. Nya, soalna kaasup lalaki golongan lele. Cirina lalaki anu satia. Oh, menutup kumisan Iya mah asupna lalaki golongan buaya darat. Tapung, tuman. Wis Ica, keur naon Ica? Ya ampun, nu lap-lap. Meni gaya tumben. Pan seorang boga istri mah kedah rajin. Tah kitu atuh, jadi awe mah kudu siga orai kobra. Nah, aku udah siga orai kobra, Bu. Loba bisana. Loba bisa kumaha, Bu? Loba bisana bisa nyeuseuh mawadah, ngelap piring, sasapu, ngepel, ngelap lemari tah. Kunaon sok? Ya HP panas. Ngadat-ngadat wae. Kira kudu dikompres atau dibawa ke dokter gitu anjing teh goblok. Alah, gampang atuh HP kieu mah. Teu kudu dikompres, teu kudu dibawa ka dokter nu kieu mah. Jadi kumahakeun men euy. Ah, nu kieu mah dikieu. Jadi omen menit tega. Neng, kunaon deui nya ngalamun wae geulis-geulis euy. Nya darah teh ditinggalkan ku jelema nu dipikanya Yeuh Neng, jelema anu ditinggalkeun kudu dipikanya mah loba. Terus naon tuh anu saeutik? Nu saeutik mah tah HP aing dadah seukuataan. Naon urusana? Cak, ini hari-hari wae usut tadi teh. Rek aya naon atuh sup, sok we ngomong. Nya, usut teh rek ngomong. Usut teh resep ka Ica teh. Ih, deja mah teresep. Ih, meni kitu Ica mah. Ih, meni maksa. Ica meni goreng bibir gitu. Ih, daripada usup goreng patut. Ya Ica, goreng patut ge Yusuf mah loba duit nah. Lamun bener usup loba duitna, tah operasi plastik banget teh. Aing dipelet sih ya.
aing tapi mana diteluh ku aing. Abu, aya naon tadi poting teh? Mun ribut, Bapak gue kieu PRT abi teh kapalingan. kepalingan naon? Iya, geura sok kali keula. Sok caritakeun ka Pak RT. Ini sok kali keula PRT. Sok caritakeun kepalingan naon poting teh? Nu di paling nama cocokan si Abah. Padahal di kamar teh duit, emas, surat-surat aya di dinya tapi teu dibawa. Oh, jadi naon atuh cocokan si Abah nu cokot teh? Tah kieu carita mimitina teh PRT. Keur penting teh amu teh lalajo TV jeung si Abah lajo film Watch. Tah geus jam 12 amu mah pindah sarete ka kamar. Si Abah ngagoler di dieu tah. Oh, terus kumaha Abu? Heeh, puguh listrik di paleman ku amu teh. Pas jam 2 aya nu gigilisikan ka amu teh. Di layanan we teh eleng-eleng ku amu teh. Tah. Terus kumaha kelanjutan Abu? Geus satengah jam si Abah gogorowokan bangsat-bangsatan. Cek amu teh ari ieu saha nu ungkut-ungkudan tukangan amu. Teu amtah parah deui ku amu teh tajong we. Nah, berarti Abu poting teh geus. Si Abah bisi hudang. Obras